Assalamualaikum. Alo mamang, kumaha sarehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang sadayana salawasna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alo, cik tengetan ku hidup. Cek pamanggi hidup, kira-kira ari ieu gambar naonnya? Hebat, palinter gening alo mamang teh. Alo mamang, gambar nu tadi teh nuduhkeun jalma anu keur biantara jeung anu keur ceramah. Naon atuh ari biantara jeung ceramah teh? Naha hidup kungsi nyaksian anu keur biantara? Naha hidup kungsi nyaksian anu keur ceramah? Tuluy, kumaha sikep hidup mun keur ngaregepkeun nu biantara jeung ceramah? Tah, dina reresan ieu mamang baris medar materi ngeunaan biantara. Pek ku hidup regepkeun, tapi tong hilapnya. Alo, ari biantara teh nyaeta nepikeun caritaan atawa kedalan di hareupeun jalma loba anu disusun sacara merenah tur rapih. Dina bahasa Indonesia mah biantara teh sok disebut pidato. Biantara biasana direspon kudu ngaregepkeunana ku ngan saukur unggek, gogodeg atawa keprok. Sedengkeun ceramah nyaeta nyarita atawa nepikeun kedalan di hareupeun jalma anu naskahna disusun sacara rapih jeung merenah, anu tujuanana nyaeta pikeun mere pemahaman ngeunaan hiji hal saperti ngeunaan kesehatan, pendidikan, agama, jeung rea-rea deui. Alo, biantara teh rupa-rupa. Contona aya biantara kampanye, biantara perpisahan, pidato 17 Agustusan, jeung rea-rea deui. Kitu deui ceramah oge rupa-rupa. Aya ceramah ngeunaan kesehatan, ceramah ngeunaan demam berdarah, ceramah ngeunaan diare jeung sajabana. Alo, ayeuna tengetan ku hidup contoh teks biantara ngeunaan kesehatan. Kumaha carana mun rek nyieun teks biantara? Mun hidup rek nyieun teks biantara, kudu nyoko kana pola atawa babagean biantara. Di antarana wae nyaeta kahiji salam bubuka, kadua ngagentra nu hadir, tuluy nyebut judul biantara. Anu katiluna nyaeta bagian awal. Anu kaopat ngagentra nu hadir. Anu kalima bagian tengah nyaeta eusi biantara. Kagenep ngagentra nu hadir. 7 bagian akhir atawa kacendekan biantara. 8 ngagentra nu hadir. 9 salam panutup. Alhamdulillah lo rengse gening mamang medar materi ngeunaan biantara teh. Mudah-mudahan mangpaat jang hidup. Terakhir, mamang amanat ka hidup. Kusabab masih usum sasalat COVID-19, omat hidup kudu ngajaga kesehatan. Carana ulah poho 3M. Hiji, make masker mun indit-inditan. 2, ngumbah leungeun make sabun dina cai nu ngamalir. 3, kudu ngajaga jarak.
Cukup sakitu heula ti Mamang nyalo. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caga.